Jadi jami nu pernah jina mah amaroh lawamahna teh teu kengeng muka gitu. Lamun jalmi pernah jina amaroh lawamahna muka tungkulan aya kajadian goreng naon gitu. Magi ketika ieu muka setan ieu kaluar. Tatiasa nyieun perkara setan ieu mah. Budakna rewel, amarohna kapancing muka. Diteungeul budak teh bari dicarekan. Gering isukna teh budak panas geuringna. Hari dicarekan dicibit ku jelema nu aya setan jinahan mah biasa. Tapi ketika diciwit, dicarekan ku ibu-ibu nu aya setan jinahan, isukna teh step budak. Atanapi jarekan budak, isukna rugi naon. Nyarekan budak isukna aya kejadian goreng naon gitu. Selalu eta teh. Tanu mata upami tos terang ilmu mah wayana. Anu dina hate lapis kaliman aya setanan, tos nu naon menjalani prosesi tobat, dua lapis hate itu teh kengeng muka. Margi pami muka antosan aya kejadian goreng naon. Aya cilaka, aya katipu, aya bangkrut, aya gering gitu ya teh. Tah kapaksa we dikunci ya teh. Udah latihan dilindeukeun amaroh lawamahna teh, dilindeukeun teu gampil kapancing ditahan naon teh gitu. Kan upami aya sorah nu teu dikenal teu kena bingung, da pasti si eta gitu. Aya kalana nuju salat, mengpengan khusyuk. Anjing cenah jero hate teh. Nah, aya nu kieu na jero hate teh, dasarna saha si eta. Ciri khasnya pamika penjara di jero kumaha ieun gara-gara teu pira masalah alit karosna jadi asa agung gitu teu pira budak ceurik pake jeung aya ngabalangkeun budak kita siga kitu contohna teh cheerleader penggembira karena kagorengan teh jadi penggembira di jero teh kadang kasusna alit tapi dihayo-hayo di jero jadi bodoh seperti itu gitu.